anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu dipihormat pangarsa pupuhu Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa ya orang ningali heula bililap. Pangarsa Bapak Haji Utep oge pupuhu kepala dinia, pangarsa Ibu Hajah Dede kali pangarsa Bapak Haji Tatang, panitia pangarsa Bapak Haji Ali, Bapak RW 8 gitu, RW 3 pangarsa Bapak Suryana, anger we si Raja YouTube si Suryana channel terus manco. Oke pangarsa Bapak Tony, Bapak RW mohon alhamdulillah ieu teh wewengkon perbatasan Pak Haji mah kita. Oke reng-rengan wadia palan panitia sadayana serta pengajar, oke orang tua wali murid santri santriah sadayana. Alhamdulillah simkuring kasih nugrahan ngaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan kapercanten birena simkuring di atas nami calung hiburan calung kreasi ti palihan tatar Cigereung nemahna simkuring walatra biasa kapercanten ku keluargi di dieu utamina ku warga masyarakat ngaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan hapunten jadwal simkuring kahoyong enjing wengi enjing namun simkuring sabara kaca hapunten tetiasa nyerangan dinten enjing pagedruk sareng sami mohon di tempat anu sanes wirena wengi ayeuna insyaallah biasa ngariung mungpulu ngahibur dina wengi ieu. Oke simkuring hapunten sate acana biling kedina pagelaran pintonan simkuring aya nu ka sabit nami kasebat asmana ngaran urang hapunten anu kasuhun. Oke tinangtos ieu hiburan kanggo kasadayana ade-ade utamina santri-santriah anu garelis cara rantik jiga ceribel. Oke kanu kararasep dipayun alhamdulillah ieu teh ngamotivasi oke ngarangsang sing giat dina sakola agama nah gitu intina utamina rojongan ti orang tua nah utamina sadayana pepeje budak lamun urang hayang pinter budak lamun urang hayang bodoh kumaha ceuk indung bapana sakitu panginten ti simkuring mah lamun budak hayang pinter jeung bodona tergantung indung bapana maka orang tuana jantan ujung tombak kanggo barangkali biasa dilebetkeun ka sakola pantau sangakeun ka sta pengajarna ka pupuhun anu aya di dieu supados ieu barangkali teh insyaallah jantan barangkali anu soleh sareng solehah terutama si Dede anu dipayun teu tinggal ieu kan kita kopi tilu anu hiji mana mah juga kabentar gelap hiji atuh cenah mah aya teh gigireu ieu sak namina ieu tanu ieu samana ka eta sanamina ya saking diuk eta si eta saking eta budak beunghar eta mah asli Bu lah nah apa mau sih beunghar tinggal iseurina buntuna make janela atuh lain make janela ompong eta mah ompong eta teh huntu teh keur direntalkeun kumaha lain direntalkeun mah cit naon atuh keur kuriak alhamdulillah Pak, alhamdulillah ngiring-ngiringan Pak DKM, Bapak Bubu sadayana Pak RW, pangitan simkuring kasimkuran oke, rekan simkuring Kang Odoy urang sasarangan di dieu mohon. Alhamdulillah mohon aya Kang Citruk. Wah, tah ieu, ieu Kang Odoy ieu, Kang Odoy palide Kang Odoy aya. Ieu Kang Citruk tah bentennya rada ulah duanana ka ditu Odoy ka ditu Citruk geula ka dieu. Ayeuna Mang Citruk tah alhamdulillah kasep gitu nya orang Korea gitu. Alhamdulillah. Nah, maka disebut orang Korea. Maka disebut orang Korea. Panona heurieun atuh sieun. Panginten hiji deui. Nah, benten itu mah rambutna rada kabentar. Panginten ieu teh asli ti Lembang. Ieu teh bos jagung bakar. Jadi itu bulu jago. Ieu teh Mang Balsem. Oh, jika nanti ieu teh kubas. Nah gitu aja. Alhamdulillah panginten mudah-mudahan sadayana sing sararehat paranjang yuswana utamina kasadayana parantos ngarojong utamina para agnia para donatur parantos dudulan dina acara ieu insyaallah mudah-mudahan
dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke santri-santria mudah-mudahan sing panjang yuswana, Amin. sing ageng milikna, Amin. sing berehan, Amin. sing ulasan, Amin. sing asihan, Amin. sing runtun raut sauyunan, Amin. sing kacai jadi salewi, Amin. sing kadarat jadi salebak, Siang. sing bager, Siang. sing pinter, Siang. sing nurut ka indung, Siang. sing nurut ka bapak, Siang. sing getol ngaji, Siang. sing getol salat, sing siremun, Nah, mama cip mah jadi sing sireman. obatin sungkang tinggi. Ih, kapan ngadoana teh meh panjang gitu. Panjang ngadoana. Isien dong. Kusaha? Sadayana ko para wali murid. Oh, wali murid ya teh. Bapak DKM aya. Alhamdulillah, ai mau cino wali kukunnya. Aya Pak RW nya. Mudah-mudahan pangitan tontonan sing dijantankeun tuntunan. Oke, pilih aya para seniman seniwati ya. Wih. Mika seneng mika cinta karena seni urang. Alhamdulillah. Ayo urang sasarangan. Tah, urang kampung meule budaya urang ku ngalangkungan ieu keluarga besar ti Madrasah Diniyah apa? Berubah urang sakakeun munggaran dina calon ti Latra jagakeun lah.
bikin mikna karunya ai jelema opatan ari mik duanya perebutan atuh ai batam eueuh hah eueuh batam Aya balsem mah. eueuh ai ngereujit ngaran oge balsem geus alus kolot mere ngaran
dina Al-Qur'an. Baik. Mana ngaran balsam coba ripu banget ripu. Aneh banget kieu mah nya kahujanan teh kieu. Lee. Ayo lee. Naon atuh? Ieu teh kaduru. Ya keur nyanyi urang teh kabeh teh keur nyaranyi jeung halangan naon atuh. Atuh eueuh Baslem. Aya. Penonton. Ari Baslem eueuh. Eueuh. Aya bahasa mah sok tanyakeun bahasa aya gitu. Ayo Baslem aya. Aya tuh kompaknya. Ya. Coba sok salah ide sok. Ibu, ayo Baslem aya tuh. Tuh aya suka kadiana. Mau eueuh. Eueuh. Eueuh sok tanyakeun ge. Bodoh ya urang. Doi, doi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak RW, Pak RT, Ketua Taruna, Ketua DKM, Dupi, bahasa Maya? Jelas aya tah. Aya. Oh maksudnya eueuh naon atuh? Oh, nyanyi nah. Hayang dikenakeun. Oh, urang renya. Hayang sarua merenya. Oh, tadi nama saya mau ngocit gitu. Nama saya Cit gitu. Nama saya Odoy gitu. Sok siap. Papaikeun mikna ti dieu, sok ti dieu atuh citru papaikeun. Jadi cirina teh mik. Hiji ha. Aing gak kara main mikna dua. Karunya. Alhamdulillah. Abatan gogorowokan ibu mending. Sok siapnya. Siapa anu ge? Pada dikenakeun atuh. Lain mah nyaman pakai kawas hansip segala Was hansip. Siapnya. Letak atuh sia teh balsam. Letak gitu. Nu siap lain letak. Sangat siap. Wah, itu Runtuh anu panggungna. musik. Awas ya saurang-saurang. Nama saya Mawakil, saya tidak pernah penyakit COVID. Walau hidup kondusif, mati juga ingin sakit. Nama saya itu, saya suka makan susu, saya juga makan nasi, juga sering pakai susu. Saya orang paling suka yang moi. Kalau makan mangga juga senangnya ngomong. Nama saya Basem, saya suka makan apel. Nama kamu Basem, kalau suka kue apem. Nama kamu Basem, kalau suka makan baslem. Nama kamu Basem, kalau suka makan nilam. Nama kamu Basem, kalau suka kue apel. Nama kamu Basem, Nama kamu Basem, keserian maya tuh. Curi gitu. Curi. Banyak kayaknya curi. Oh.
Ya, ai batur mah hiji-hiji ai urang lemu batur hiji-hiji. Kalah ka deui ya. Naon? Lah, ai gado dijieun baheula dina naon? Cenah mah tina ieu, tina teteh. Banget meneripu gitu. Ih, ade, iya. Ade mau aya di batur mah mau aya. Ade di batur yo. Batur mah kan lahir teh kan aya nu di rumah sakit. Aya nu di bidan. Oh, aya anu di Paraji baheula mah. Ai maneh lahir di mana baheula? Cenah di ieu di sawah. Anjing, anu dia mah lahirna di download. Mana naon? Ya Allah. Ya Robi, baheula meureunnya indung teh keur ngandung. Heeh. Anu basem. Heeh. Ai celeng teh meureunnya kayu putih meureunnya. Lain kayu putih baygon datang teh. Teu kabagian kumaha? Heeh. Hayang itu hayang. Heeh. Karunya atuh doy kerean karunya aku loba-loba teuing. Nya maksudna loba teuing. Loba teuing eta teh. Heeh, geus dikenalkeun sok ku pidato dikenalkeun. Lakulah pidato lah. Ya, Heeh. Karunya aku laku mah karunya. Nah, aku mati. kurang kenalkan ka dieu. Aduh, bari kumaha sih ribut heula acan dikenalkeun anake. Acan. Ah, Dan teh geus. bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh, sadayana santriwan santriwati anu di Masjid At-Taqwa Madrasah At-Taqwa ieu ngenalkeun ieu rerencangan simkuring. Alhamdulillah. Ieu teh rama nama ti Garut. Ibuna anjeunna ti Banjar. Lajeng akina anjeunna ti Cianjur, upami dirina mah ti Kunslung. Keur mah ripuh lah ka ti kunjung atuh. Apaan halin mimi didinya ti Kunslung? Teu. Hah? Teu. Ari bahasa eta bejana cenah. Digebros. Ti gebros. Kapan dia dikenalkeun eta geus sayo sapuratina ti mimiti akina geus dikenalkeun. Ai. Ade basem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya kenalkan anu boga si Gajah Rami. Tadi lahirnya di sawah, cenah. Ningali ini si Gajah Rami kieu. Jarami. Bikin orang teh Sekarasa. sok guru. Perkenalkeun ieu teh Baslem. Baslem bomina teh ti Pali Pelang, ti Pelang. Payan banget temen ni Pelang. Salah. Baslem, itu Baslem ya. Nggak, ini kenalkan. Acang. Aibi. Hayang kumaha atuh bari tiarap. Lain gitu. Ayo ngenalkeun mah ge. Sok mangga hadieu tah ieu. Bener-bener bertah gitu. Tah gitu lain yo. Ya, wah bener Gus ya. Udah ibu lagi kan? Ani, udah belum? Pikir kenapa? Kumang ocit. Begitu dikenalkan, bahasa karep. Mundur lah ke tukang. Bahasa mundur ke tukang ini panggil. Kan manggil? Murah. Abi Pak. Ruas minum nyumput. Soalnya sih ditagih buru sih ditagih MBK aing mah. Nah gitu gandeng kosong aya MBK dia. Senen lumayan lu. Ojo salah serbo majar. Oh. Direnteng mana osok kadinya? Saya berjanji. Terus kumaha? Apabila saya tidak bisa Harap direnteng
nagih. Guru. Bapak, Ibu, hadirin sadayana simkuring bade nepangkeun rekan simkuring nyaeta ieu namina care. Mane ulah ceurik sate jiga silet beungeut. Balsem. Basam. Balsem. Balsem. Sok kawas tadi. Balsem. Balsem. Ayo mah ojek kenal lagi deh. Urang mah ngeunah, urang mah balik di jero urang kesini kenyot ieu di mana? Ya dikenalkeun ulah kudu kita erek ku gaya. Erek ku gaya. Contoh. Kumaha sok? Gaya. Aya laguna nu kieu. Udah laguan. Tapi kenalkeun make gaya. Heh? Contoh laguna teh mah anu mana da geuning. Mana sok? Oh, Mana tuh? Ya, sok. Lamun dikenalkeun kudu pas. Persiapan heula, oke? Ya, dikenalkeun saurang-saurang. alah. Ya. Ulah gitu-gitu teuing atuh. Ponokan. Kapan gini dulu kiri jam kiri. Da eta cina ponokan. Silakan. Siap, nak. Berapa nyontingnya? Rencang kiri setengah matang. Tegar, hajar. Nah tuh. Ayah setengah rentang kiri. Emang Kapan tadi panjang salah, pondok salah. atuh cing balik atuh. Dia dulu aja sering kiri setengah matang. Nyemplok endok beun. Tegar. Jutik. Maju saltik. Kumaha cek komandan? Maju saltik. Maju. Oh maju. Tuturkeun sirah tangah kaluhur. Leungeun kaluhurkeun. Suku jengke. Biwir jeung beungeut nyengir. Leungeun puir-puir. PDKM taya anu sok nyanakan bohlam di Masjid At-Taqwa. Jute kan mau bohlam dah. Naon? Kan ngalahan. Wah. Izin ku panitia Bapak Haji. Bapak Haji. Arieu naon? Heeh. Mana nu kudu dipilih? Mang Ocit gaya, Mang Tuh gaya, Mang Odoy gaya. Mana nu kudu dipilih? Mang Ocit gaya, Mang Citruk gaya, Mang Odoy gaya. Mana nu kudu dipilih? Mang Ocit gaya, Mang Citruk gaya, Mang Odoy gaya. Mana? Ari urang iraha ari kitu mah. Teu kabagean? Sieu mah teu kompak teu bersatu. Urang mah ka tukang kendang tinggali kompak. Jaba urang mah mayar ka tukang kendang sok diberes sabaraha ku urang. Cing, bener eta teh bayar.
Sabara 10.000. 10.000 ocit mah. Urang kudu mayar mah. Lamun hayang terserah 10.000-an kabeh urang mah. Mayar ke mana? Urang mah ti Pak Haji Utep beres. Ajar. Sabara? 10.000 odoy ge pamere ti Pak RW. Di si Suryana Channel. RW. Tuh RW si Suryana Channel tuh. Oh, suka nih. YouTube-na gede aya urang eueuh pemasukan. RW. Abi oge hoyong lah. Yang dikenal. Punya bayar sukangan bang lain ka Pasuryana. Ayo suka teh ka Pak RW. Kamu kang. RW mah teu boga duit, teu boga duit. Urang mah da moal ieu erek kusorangan we duitna. Oh, so. Tak kusorangan. Kontan minta ke RW mah ribu. Aya ge duit bansos. Ieu. Batur mah 10.000 aing mah jigo mah. Itu kabage amun karunya. Oh. 2 lu ayo duit tadi garing gitunya. Ayo para real ki atuh. Kan bae we atuh. Bakat ku hayang eta teh euy. Oh, geus bae bere ulah. 100 mun we heuh. Alah, bener euy. Ya sama dianjuk mana mah nuan orang. Kon we engke. Heuh, kalem. Mana kudu dipilih Mang Ocit gaya Mang Citruk gaya Mang Odoy gaya Mang Basem 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 gaya gaya, masuk gaya, masuk gaya, masuk gaya, masuk gaya, terus gaya, terus, oh, kerek 40.000, terus, Kira ya geus na. oke, kira-kira 45.000, Alah. 100.000 malila. Terus wah modal euy karunya ya masalahnya aya gunanan barang jeung kasetrum Ieu teh geus acan ya. Si basam karunya ka dia. lain eta sedodoy itu bawa kena baju sarwajib terpasong untung urang mah bodas lah urang milih biru sarwajib terpa baji aya kene ini kira-kira 10.000 Ieu sabaraha kali ieu. kene 40 deui sok Ieu. sok can ngadaguan Pak Haji mah rek dikurbankeun sakalian sia teh terus Aduh, satu ieu lah urang. aya kene 30 deui lah 10.000. hari itu 30 deui kumaha tuh jeung iraha Cewek atuh deui heuh. Geus ieu bubaran heuh. bikin atuh ka Haji Ali keur we atuh Pak Haji Ali. Mana, Ade? mana? Anu mana? Mana macam Haji Ali. Atuh Haji Ali. Heeh, sarua. Wih mah apa teh ka si Suryana Channel eueuh urang mah neuteuli ka manehanana teugem urang keur jeung Kang Sule basa di ditu disut ku manehanana YouTube-na alus naik rating na teh da teu mere ka urang da eueuh da urang mah apa akun teh gede duit Apa tuh? naon Tadi benang gua aja. mana rajin sa teh tempo atuh mana yang ka tempo YouTube sia tuh eta mah dipecah gitu Dia mah pecah ketuban. tapi alhamdulillahnya Kang Basam, Kang Odoy, Kang Citruk, Mang Ocit reus ku kulawargi Jembar di keluarga besar ti Atakwa sadayana pakarsa Bapak Haji, Ibu Haja Dede, oge Bapak Haji Tatang, mun alhamdulillah sedih urang mah Sedih kumaha Haji.
Nepo barudak ieu tinggal cek urang nepo loba barudak cek di dieu. Lain berudak cek nuju ngetes mic atau sumping gitu. Oh sugan teh masih kena cek sound geus main teh. Kapan sambil berjalan Ningali marurang kali sadayana tuh ningali TKA TPA madrasah diniyah takmiliyah teh ieu teh ibarat gebog kumaha gebog naon sia teh urang teh keur ngobrol sia mah ngabodor wae magana angke sia teh sok ditu. oh kayak ada kondisi bisa bisa ngomong gitu ngolong Adang adia kang musabab maneh beungeut di ruqyah wudu sia ka dieu memang ada dragon aduh aing geus coba-coba basang deui basang alhamdulillahnya Kang Odoy basam reueus ningali marang kali alhamdulillah asa teh ibarat gebog gebog teh kumaha eta maksudna terus ayeuna lamun sakola anu lain ibarat eta teh lain gebog anu ieu mah madrasah mah gebog ari itu mah lain gebog lain sakola urang budak urang disakolakeun luhur geus tamata akidah mah aya di madrasah. Oh jadi fondasi teh dasar tina didikan teh di madrasah bener tingali marua kali di dia disakolakeun ka madrasah ih madrasah lain madrasah maojid ih di madrasah tingali marua kali puan saos iya ini nyarita nah marua kali paut nya alhamdulillah tingali reueus nya budak teh bakal tapa kaca urang ke jaga bakal ngangkat harkat derajat sepuh tah eta mohon kumaha peplakan sepuh heula nya mohon lamun kolot urang ngantirkeun ka sakola teh baheula Iya. abi teh ini mangoci rek sakola agama bapak diantirkeun ku indung bapak ka guru karunya guru teh Gusti karunya kumaha jabah urang ngadidi gajina teh sabaraha sok di mana guru gaji tapi heueuh nya ngomong ngaran ieu mah nya ngaran TPA madrasah mah nya ripuh da gebog teh ya tah eta tapi gebog bakal butuh jang kahirupan eta budak bener nya iya tuh alhamdulillah kalinya iya Atakwa Gunung Subang Cilamajang Kawalu walah tingali murid lagi opat siki mana si yo tanya sawarana teh nyaho ta kita nu make tiung eta mana apa tuh sawarana Kumilang. kumilang si eta kumilang tu aya deui raya eta mah gamar opat sote Gitu. alhamdulillah siswa-siswi di dieu mah parantos seueur Nya. da warga parantos ngartos Nya. kamana kedah nitipkeun murang kali iwati ka madrasah ka madrasah datang indung bapana teh sangakeun ka indung bapa ka guru ka pupuhu nabikeun tah eta nu ngajamin mah ilahur teh Majid kapan ibarat kieu nuntun budak teh bapak bade ka mana ieu bade dicenderung tah lain gitu atuh cara mawa budak ka sakola lain gitu oh sanes urang ke sakola teh lain nitipkeun hayang kumaha tuh kumaha contoh kumaha cik coba ya budak Ahon. ya kolotna Mohon. Mang Oci bade ka mana? bulan Bade ka mana? pada modalan sih ya Ayah. suka doh mana Citruk coba Citruk Iya ya budak mah iya. Tapi teh mamahna ayo ade Citruk pada ke mana bade main kerupuk saka kerupuk cetek eta mah garek-garek batak diantirkeun budak teh ka sakola komo ayeuna urang siap menerima siswa-siswi barunya alhamdulillah dina Atika 2023 2024 Tah eta atos kapinya. Mang Ocin mah erek masihan kado we kanggo sadayana. Citruk kunaon Citruk? Citruk tinggali kunaon tinggali si balsam Si tinggali. balsam kunaon citruk. Jadi punu Oh disebut kerupuk. udah disebut kerupuk si Citruk mana? Nah, ting. Cing mangke mod hayang naon atuh sebenarnya. Lain basem, ayeuna teh boga penyakit TBC. TBC teh naon? AB. A B C. Lain TBC teh teu bisa cager. Oh, teu bisa. Eta mah pang beda-bedana atuh pang regengna dina kostum Pak Haji.
logor dah buka penyakit gula sih buka penyakit gula heeh anu bener gula kamari ke beli gula batu 2000 SGB tahunya da burung deui da makin makan sebut gula batu atuh da justru kayak ngiluan moal ambekan kasar ulah geus antep adi arek ngiluan arek nyanyi arek ngiluan moal arek nyanyi kurang persolawat tilanya siap selawatnya tilanya sholawatan ma'alus menang pahala keciduk nyanyi ya pas entek ingin pahala di dieu pahala anu sok dipake masak eta dipepes pahala odoy mana mah kasep goblok iya abi mah keblok-keblok ge kasep kurang bersolawat heula supaya berkah sekolah ieu berkah warga masyarakat di dieu nya oh iya tuh tinggal palalinten barudak ieu ceuleugeun ge jiga londok ka masih eta teh naon atuh jiga londok sih teh segala teh keun eta teh bakat kunuju ieu mana mah jadi baju kokot jadi beres kamu oh mana mah teu mayar iuran ya teu bayar impian teu mayar imtihan namanya tapi salah karunya bapana tison nah itu da mana naon tison bapana da bapana mah tison tapi damel mohon biasana sok tambah naon damel mah ke main ieu we solot naon atuh teh naon ieu teh naon deui teh aya naon naon istri abi mana tuh anu mana Teh, aku deket baju pink tuh ada kenapa aduh lain lain uyuhannya euy anu kieu make hayang-hayang aja kan siapa geura nu hayangeun teh nu bulet deui euy anu mana odoy itu tuh anu dikupluk tuh oh jadi wewe si Yonon neng saya teh koronangan atuh asupan susukan atuh Pak Wajib lamun direnengkeun si Neng jadi angka 10 dah ripuh kemudiannya ya kitruk tinggalinya di balsa manggis menang awewe jaba gede palpah manehana meregeng gitu iya bisa balen pakai obat naon aduh maksudna teh awak ya memang kuat awak nah ya alsi teteh oge eta teh sehat ya ya mudah-mudahan teteh sing sehat panjang yuswananya amin kamana ngoronangna juga belut ai asup kana gorong-gorong pasti ayana gorong-gorong kayak gerak ya lain kurang teh kurang bersolawat lah apa tuh solawat anu kieu ya aduh kumaha cik sok anu bener sholatullah sholamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah jadi pangajawabkeun ala yasin cek mangocin oh ya habibillah oh di teman habibillah oke ai maujud nyanyiina kumaha ieu teh kan backing vokal jadi ieu teh vokal oh iya vokal ari api ieu duluan backing vokal ari back Ari teh tukang ari vokal nu nyanyi oh jadi siap. nyanyi di tukangan vokal oke siap oke tapi lamun kudu di Jawa mah kai oh ai mana naraonan teh panteking vokal maksudna lalu tur-tur bujur urang ari back di tukang vokal teh nu nyanyi oh eta mah kita suara hukum itu mah awak pengen aja lain mah siap oh ya gitu ya tapi bisa pada joget bebas ya bebas Allah yasin habibillah kadanya iya kurang bersolawat supaya kita berkah ya sadayana kamu ka sadaya ade-ade mohon ya nyangka geuna solawat baju teh baju tetap baju alif kum ka sadayana we Bapak RT Bapak RW salatullah salamullah ala tuha rasulillah
sih. Kapan tadi cenah menang joget? Oh joget Jawa bola ya Habib bilang. Oh jadi kumaha teh? Alayasin Habibila. Oh jadi atuh daeuh tadi ngadangukeun anak ieu ku bahasa Sunda we lah ngarti lah doina. Sunanya Aku Sunda we ngarti. Biar jadi naon di mana gitu jadi sok tes Habibila coba Habibila. coba citruk Habibila. coba bahasa Habib kamakeun ya teh Habib bila apanya Habib bila misa Habib ulah dipisah-pisah Habibila eta bisa teh ku Arab ngomong yang kusuna we kusuna kusuna we sok kusunanya kusuna musik teriak nah budak awewe budak lalaki loba pisan kaulinanana budak awewe nyoba boneka budak lalaki Habibila mana sih budak lalaki Habibila ai Habibila teh kakasih kapan dia ditanya malana Habibila eta mah tadi pertanyaannya nu tadi nu ditawa daya mau cip oh geus ini marahnya on kapan anu tengok atuh kumaha mau cip teh isin upajib utep nama ke isin bapak batuk atuh kapan kadangu lah ditaros atuh tapi sing jelas biar teh pertanyaanna ai kitu budak awewe budak lalaki loba pisan kaulinanana budak awewe nyoba boneka budak lalaki ngadu kaleci lain Habibila ngadu kaleci ngadu kaleci ngadu kaleci awas ya bapak-bapak ibu-ibu sadayana rajin ibadah bapak RT bapak RW bapak Haji UT kadu kaleci ih benernya Bang Aning kalau cirenge ku golodok Manya Haji Utep ternyata ngadu kaleci iya daya perokakan gitu Tah kieu nu teh apal kana Arab jeung bahasa Indonesia Latin teh oh da abi mah kapan eta nage kamari bahasa Indonesia anu eta in do ne sia Indonesia in do ne sia Indonesia in sia ya do Indonesia Indonesia Makassar nu lemes siapa pakai kasar Indonesia kasar ya eta teh nami teh bahasa nasional anu dianggo di nasional teh berarti sae da upami awon mah negara urang teh moal Indonesia tapi Indonesia pikir bersolawat jadi mana Haji Utep ngadu kaleci atuh kan tadi pertanyaannya beda kumaha bapak ibu-ibu ya sadaya narajin ibadah gitu kan bapak RT bapak RW bapak Haji Utep asup sawarga tuh Haji ibadah asup sawarga jadi jawabannya asup sawarga Bapak Haji Utep asup sawarga terus ya
pisan kaulinan anu mabok anu judi anu main slot asup sawarga. Iya naon tidak makan wae. Kapan bener kita asup Anu main selot mah saya asup neraka. Mata ku asup selot wae. Da manis yang ngawede wae sia. Tidak ngena Naon Ngawede wae mana teh. ngawede. Jawabanana asup neraka nu kitu mah. Asup neraka. Dengin pertanyaan ka mana? Kumaha. Bieu teh kumaha? Asup neraka geus nya. Asup neraka. Musik. Asup neraka. Awas ya lamun salah. Rajin ibadah, Bapak RT rajin ibadah, Tubuh rajin ibadah, Bapak Suryana asup Suryana. Awas. Suryana asup neraka. Awas ya. Nanti Suryana channel asup neraka. Ari kitu kumaha? Ari kitu bieu teh naon maneh mah teu tengeh ketuna. Ari kitu nah lain jadi Pak Suryana asup neraka kumaha? Siapa diasupkeun kana Yusuf? Lain YouTube. Ih, saya teh Yusuf atuh. Suryana asup neraka. Da eta tuh digonta ganti wae tuh da kutak katana tuh. Tadi dinya gitu nama. Jadi mah Pak Suryana asup neraka. Kali nggak ulang juga leungit emer. Lain Pak Wajid. Naon? Bener, Pak Suryana. Hah? Baheula cita-citana jadi polisi. Wah, ini geuning apa odoy? Ih, hayang asup polisi baheula teh ngobrol. Oh gitu. Heeh. Nah, Ngan teu katampa asup polisi teh. nah sababna kumaha ada polisi mah beda tuh. Ye, salah doa dulu jadi kolot. Keke kumaha? Bisa salah doa. Ari cekolotna kieu Suryana hidup sing asup sawarga. Waduh. Ari ieu asup hayang asup polisi nya we teh katampa. Da doa kolot asup mati mah. Suryana asup neraka. Bagus. Ih, aing karuun. Awas ya. Awas ya, awas ya. Awas ya. Tuh, Pak Abi nanti ikutan ya. Nggak ikutan saya mah. Mas saya mah. Kayak hari balik dipegat sih ya. Dia pegang. Bahayana, pegat Bang Ocit. Abi mah teu ngiringan. Tuh, Bisa dipegat Pak Haji pilih di Kabujong dipegat ku Pak Suryana. Abdi bade ngaduakeun lah ka Pak Suryana. Da sieun bisa dipegat. didoakeun heula. Bapak Suryana, Bapak RW 03. Mudah-mudahan sing panjang yuswana. Amin. Sing enggal naik jabatan tahun payun sing janten ketua RW 04. Lain naon masalahna. Jadi ketua RW 04 naik jabatan. Naik jabatan kumaha? Salah RW 3. Heeh. Tahu ke mah RW 4. Atuh eta mah sarua keneh RW ngan pedah pindah beureun tempat ih si eta ih. Abatan dia perbatasan di. Ai, Gimana noyong nih karena konyol sih teh. Biasa we apa jangan nih. Ari tadi teh. Lamun naik tingkatan teh. Tadina RT jadi RW. RW. Tadina RW. Jadi lurah atau kepala desa. Naik kuda. Kita naik tingkatan. Karena RW. Heeh. RW naik karena kuda. Kadeo kene ku jelema kieu. Ari si eta nyeuna naon di jeuna dina naon. Ih, tadi nanti eta teh diudak-udak tina di tepung gas. Eta? Heeh. Lahirna di-download. Ngan bakat ku hese keluar harita. Mawa baik kulit itu dah. Urang mah udah kadengekeun si eta mah. Urang mah 2 poe manggung jeung si eta da kauge deh urang. Stres. Oh, papa pengen ngiring
nginep aja. Ih alih dia siap dia Basem penting iya kudu kawul kamar kali santri-santri di dinya kudu kawul bisa jadi bisa apa bener tidak paling nih bisa nyanyi sih ya Yang apa? cing kumaha aya nyanyi naon bebas sok Bisa. cing lagu budak iya apa tuh anu peral anu peral Lain peral atuh. Viral, siapa lain peral naon gini? viral Viral lain peral. oh saya juga gak peral Udah karet. banget juga perek ieu mana anu viral anu ieu na teh sok ngawa gitar nu leutik gitarna Oh, artis cilik. Saha ngaranna teh? Iya si Inu Kak. lain si Nui Oh, Laskar. lain Laskar Ayo sedang karet. Real banyak ya artis ngaran Real cenah bener bener ada karelnya anu nyanyi sareng Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bener 17 Agustus ya. oh bahasa 17-an Agustus apa teh sahaya ieu mah anu mawa gitar nanti leutik oh tegar lila mana melodi siapa tegar oge besok mana aya nyanyi tegar dangdang bener dangdang kudu ieu kudu make up artis dangdang pokoknya ya ieu tegar biar dangdang lah ai asistenna saha aya ieu Rias tim Maup Makeup Rambutnya pisau tolong minta hair dryer. waduh pakai Pak ini Pak khusus Pak Kudu dibasehan gungna. Tolong pakai hairspray. spray dia Pak lagi dia juga kekeset sih bukan Hairspray-nya ada gasnya nggak? gaya kuaya we gas nama Oh manual. manual saja hari eta teh naon Hairspray. oh spray oh sok saya tarik teuing atuh lu parotong eta aduh anakku sudah bisa berdiri sendiri aduh ayo mah Calik deh. banyak aya artis ditunggil Oh karunya kalau di tes golep itu nah aku ngajak kami kapten. Calik. mangga Kali sok kali. boleh deh we balsem ari mana kunaon atuh Tita calik balsem Kalah kasare. ulah didinya ngahalangan nanaonan gogoleran gitu isin pengen gogoleran isin calik sok tak gitu eta disemprot gitu sih atuh warnana jadi robah tina gol jadi hidung toska Asisten mau coba. Mau? silakan asisten kurang aja euy Rek nyobaan. Cin mau coba. asisten mau apa mau apa ya apa mau apa ngomongnya yang jelas mau nyemprot sini kamu ayo nyemprotnya apa murah
Kamu sini. Ayo murah teh apa? Nyeprot. Mana nggak ngomong mana dia udah nyeprot deh. Rek naon? Naon? Naon sih ngomong teh? Ya. Cing kuku ngomong teh. Ngomong wae mana dia orang nyeprot mana? Ulah ngomong wae Mau Cit, Rek naon deui? melendung tinggalin naon eta. Kita melendung. Melendung eta juga permen, kita ngomong permen sih kan. kurang itu persen pasti dinya atuh sering jago wae dari tigra. Atur. ah jadi be ya Ya ulah bari kitu. Biasa we na. Ulah kitu. pusing ya di gua tuh mana mangga Mau Cit? hah Lain. wah Pas pas naonna bauna. sedangkan geus sedangkan Acat. di make up erek dipanggil sana lamun geus beres erek dipanggil nya ku polisi sok atuh Kang sok ka ditu Aku di WC-an. lain di WC atau siapa pusing MC. lain sapintrong Sam lalaguan lain ya lain dek game sia nek naon. Da sia lalaguan lain nurutan budak anu tadi. Assalamualaikum. Aya kudu sabar cicing di dieu artis mah. Datu lila teh sok-sok atuh. ya sih musik koek nyanyi wae urang jadi joget Iya. Cing, ulah erek panggil. urang rek panggil ya dipanggil ku polisi siapa Emangna naon, Pak? MC nyanyi tegar oke lagu lah apa tadi lagunya Lagu yang ini nih. Aku tak gitu. oh yang dulu Oh iya. oke siap ganti ku batu batrek Saya patru cenah patru. lain batu atau batu Naon cenah itu teh ketongengan deh. siapnya siap urang panggil Siap dipanggil ya. baik udah Iya. cek oh beda baralik hadirin Atuh bubar penontonan lain baralik hadirin. MC urang Tapi lain baralik hadirin. Baik hadirin. Ih, kita baralik siapa? Ih, punten Pak Haji Tatang Ibu Haja Dede baik hadirin yang berbahagia dan juga adik-adik yang patut kita curigai dicurigai lain dicurigai meren dicintai. Ih, lagu ih. punten Pak Haji teh baik hadirin yang berbahagia dan juga adik-adik yang kita cintai kita panggilingan Emang heleran. Lain panggilingan kita panggilkan. maaf ya punten Pak RT Pak RW Pak Jali punten nih ayah ngagogong dia gitu ya saya nyebut anjing saya malah anjing cenah kita adengnya ngonahon manes gak anjing tapi datenanon memang bener anjing gitu kayak orang lakukan tenang aku punya anjing gede baik hadirin yang berbahagia dan juga adik-adik yang kita cintai kita panggilkan artis yang sudah ngetop
top mau top pada top baledogan ku sarerea banyak artis di baledogan ih siapa teh karunyaeun Kita mah artis kan jadi artos. kapan diajak Oh, ya. nah naon jadi mimiti heula di anak heula dipersilakan jadi kita teh artis udah dipanggil ke Mang Ocin dipanggil ke payung mohon gitu kanggo baik inilah dia artis yang sudah terkenal di dunia dan di akhirat dia adalah artis cilik dari Jakarta dia adalah Tegar dengan judul lagunya yaitu Kau Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang dia sudah bermain 30 kali dan dia menyumbangkan 20 ekor domba untuk kurban pada eta teh nge-MC-an artis atau marek naon Demo Pak. demo bener Pak Haji aduh aing artisnya ngadat ya oh ini kalah Pak Kira Pak kurang mah MC-an lamun geus penonton bubar kakara manggil. jadi si itu nyanyinya ke penonton inilah dia Dede Tegar silakan Dede Aduh, kok artis jatuh? Kenapa Dede Tegar? nah naon Aya batu. mana Lain batu seteta-eta lubodoy. oh nah iya mah keringet aki ai suka ke malumpat atuh dah Tumpah tempo atuh gresok. Sekali deui omong sekali deui. aduh ai Pak Haji pada nyanyi. ngalangkung Pak Haji mah Enggal. Ngobrol sepuh. Sepuluh juta untuk modok minta duit di kapapana. Itu petang Pak Haji. baik Tegar silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita artisnya awewe itu lalaki, da si Tegar mah asal lalaki itu. Oh lalaki, Tong kitu geuleuh. oh lalaki. Ih, tong kitu eta emang motor. Ah, itu. lain lagi antara mereka tuh Deui cing sekali deui. Kala Mane bener kuat. Kumaha bisa rehat teh bener. cik. Tegar ya Bro. Acan nyanyi. Lah macan biar dibere kupon geus nagih daging. Yang dulu bukanlah yang sekarang. Habis setelah dulu bucat di negara. Mane mangirakeun bae. Naon gitu. ku yang dulu bukanlah yang sekarang Pokoknya sudah disuruh banci, disuruh Allah bucat dina arang Atuh kumaha? ku yang dulu bukanlah yang sekarang dulu ditendang sekarang ku disayang dah eta lain disuruh Allah bucat dina arang. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang sekarang ku disayang. Dulu ku menderita sekarang.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Itu lain regengki nya euy. Kurang tuh. Jika awi jika tarage. Gue geus imsak udah. Kudu di Buka. Oh, cepet. Jika bencong Ini ayat mana nih iya teh? Iya teh ayat kan nih? aca sarede. hari itu kumaha? Sarede. Apa sarede sok. Sarede. Oh sok. Sarede. Nah, engke urang gugahkeun. Lain meni asup kana irungna kuatir euy. Mata kurang kudu bersyukur. Panon 2, liang irung 2. Tah eta. Bocor, Jangan kanan tuh. mata ge gitu bocor. Hujan ieu teh. Hujan eta teh mata ulah sarena panggung. Naon? Lain sare-sare na panggung. Odoy biji brot teh karunya. Bocor. Lain bocor karunya eta teh. Karunya kumaha? Kuatir teu geusna goler. Jeung siap basem. Naon atuh ngalagu tadinya atuh maneh teh. Itu lain. Di punung teh po. Tuh ini pikirannya tinggal lihat itu satu banget. Itu mana bisa nyanyi? Bisa. Kenapa sih ya mah? Antep we kikituan. Tuh, antep kan kali itu kan dia antep we jadi gitu. Gara-gara odoy sih ya. Ih, da eta mah kapan ngarah gugah. Tuh balik we ini teu nyawa mana kan we ulah dicarok antep nyong-nyongok sepeda we. Dijampe-jampe. Heh. Pasam. Ka dieu. Ulah antep ulah kurang hiburan. Oh nya. Geus ya. Bisa nyanyi teh? Bisa nyanyi eta nya naon? Erek lagu naon? Antep kan we ulah diganggu antep. Oh, nah. Oh, Heli. Basam, mau minum lagu Heli kiluan. Erek kieu hiburan mah. Omong di dieu masuh. Asli teh mau miluan Erik nyanyi. Nyanggeus. Ya lagu Heli sih. Coba kumaha laguna kumaha coba. Laguna anu aku punya anjing. Oh gitu. Anjing sare. Atuh kudu aya anjingan. Kudu isi. Eta Erik mah jadi anjingnya. Omong geus odoy we atuh odoy. Baik, sok. Nyanggeus. Baik ku odoy we. Odoy jadi anjingna nya. Sok cukup nyanyi sia. Sok. Aduh. Tinggalin ke